Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Naila Khotronada Mariana Septiardi. Abdi ti kelas 11 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngajelaskeun lengkah-lengkah hirup sehat di imah dina nyangharepan pandemi COVID-19. Anu kahiji nyayogikeun hand sanitizer. Hand sanitizer nyaeta merupakeun cairan kanggo ngabersihan pandangan anu praktis. Salajengna nyaeta ngabersihan barang-barang anu sering disentuh. Virus corona tiasa bertahan di muka barang atawa benda salami kirang langkung 8 jam. Janten sadaya permukaan barang anu sering disentuh kada dibersihan kanggo cairan desinfektan. Salajengna anu katilu nyaeta ngawasup panangan. Virus corona tiasa mati upami urang sering ngawasup panangan dina cai anu mengalir jeung nganggo sabun. Salajengna anu kaopat nyaeta kedah seueur emam sayur sareng buah. Dina sayuran sareng buah-buahan seueur vitamina sareng nilai gizina tinggi. Janten sayur sareng buah teh kada dikonsumsi unggal dinten supados daya tahan tubuh urang teh terjaga. Salajengna anu kalima nyaeta olahraga. Olahraga mangrupa aktivitas fisik anu kedah dilakukan unggal dinten salami kirang langkung 30 menit. Olahraga ieu tiasa ningkatkeun daya tahan tubuh salami dilakukan sesuai peraturan. Salajengna anu ka-6 nyaeta kelola stres. Sadaya jalmi pastina osok ngalaman stres. Stres tiasa muncul. Contona mun urang seueur emutan atawa seueur kasibukan sareng masalah. Stres kada dikelola anu bener, nyaeta carana ngalakukeun kegiatan-kegiatan anu positif. Salajengna anu katujuh nyaeta cukup istirahat. Sadaya manusia ngabutuhkeun istirahat anu teratur. Istirahat teh penting kanggo kesehatan tubuh. Istirahat anu sae nyaeta kanggo orang dewasa mah 7-8 jam. Upami remaja mah 8-10 jam. Salajengna anu ka-8 nyaeta ngajauhan rokok sareng alkohol. Rokok sareng alkohol tiasa ngarusak sistem kekebalan tubuh manusia. Rokok biasa nyebabkeun penyakit paru-paru jeung jantung jeung anu sanesna. Panyawat corona gejalana nyaeta sapertos panyawat bronkitis sareng pneumonia anu tiasa nyebabkeun sesak napas. Salajengna anu ka-8 nyaeta teu kenging nyepengan muka. Cara ieu kadangu sangat sederhana, mung rada susah dibandingkeun anu lain. Supados terhindar ti virus corona, ieu urang kedah memperhatoskeun hal ieu. Upami bade nyepengan muka nganggo pandangan anu yakin pandangan urang teh bersih. Sakitu wae anu tiasa didugikeun ku abdi, mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.